ila haduratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila hadrati sahibi hadal kitabi wa ila hadrati asyari hadal kitabi wa ila hadrati man yu'allimuni ay masyayikhi alladhina yu'allimuni fi hadal ilm masyayikh al-furqan, masyayikh al-hidayah santiyong, masyayikh al-futuhat, masyayikh al-i'tisam, nafa'allahu bi'urumihim fi darain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran batinan tashuruna bi barikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif wal mu'allif rahimahumullah wa nafa'a bi ulumihim fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa salatul idaini ari salat dua lebaran eta sunnatun sunnat muakkadatun anu dikuatkeun. Wahia tarian model 2025 ya. Wahia bari ari ieu salatul idaini eta rakaatani dua rakaat yukabbiru takbiratul ihram ieu man fil ula dina rakaat anu pertama sab'an kana 7 takbir siwa takbiratil ihrami salian takbiratil ihram wa fi tsaniyati jeung dina rakaat anu kadua wa fi tsaniyati jeung dina rakaat anu kadua khamsan kana 5 siwa takbiratil qiyami 18 salian takbiratil nangtung rakaat kadua siwa takbiratil qiyami
salian takbir nangtung rakaat kadua. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa sholatul idaini ari sholat dua lebaran eta sunnatun sunnat muakkadatun anu dikuatkeun. Wa hiya bari ari ieu sholatul idain eta rakaatani dua rakaat. Yukabbiru takbir ieu eman fil ula dina rakaat anu pertama. Sab'an kana 7 siwa takbiratil ihrami salian takbiratil ihram. Wa fi tsaniyati jeung dina rakaat anu kadua khamsan kana 5 siwa takbiratil qiyami salian takbir nangtung rakaat kadua. Fa'ala wa yakhutubu jeung khutbah man ba'dahu saanggeus ieu rakaatani khutbataini kana 2 khutbah. Yukabbiru takbir maca takbir ieu man fil ula dina khutbah anu pertama. Tis'an kana 8 kali takbir. Wa fi tsaniyati jeung dina khutbah anu kadua. Sab'an kana 7 kali takbir. Wa yukabbiru jeung maca takbir ieu eman min guru bisyamsi tina surupna panon poe. Min lailatil idi tina peutingan lebaran. Ila an yadkhula nepi ka asup saha al imamu imam. Fi sholati dina sholat. Id tambahan dina sholat id. Wa fil adha jeung dina Idul Adha.
khalfas salawati. Khalfa saenggeus pirang-pirang salat al mafrudati anu pirang-pirang anu difardukeun min subhin nyatana atau tegasna tina salat subuh yauma arafata dina poean Arafah ilal asar nepi ka waktu asar min akhiri ayyami tasyriki dina akhir pirang-pirang poean tasyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Fasun ari ieu hiji pasal wa sholatul idaini ari sholat dua id eta sunnatun sunat muakkadatun anu dikuatkeun wa hiya bari ieu id eta rakaatani dua rakaat wa fil ula jeung dina rakaat pertama jeung takbir dina rakaat pertama sab'an kalawan 7 pirang-pirang takbir siwa takbiratil ihrami salian takbiratil ihram wa fi rakaati tsaniyati jeung takbir dina Aya rakaatian gitu jadinya aya rakaati wa fi saniyati wa fi tsaniyati jeung dina rakaat anu kadua khomsan kana 5 siwa takbiratul qiyami salian takbir antung rakaat kadua wayah tubuh jeung khutbah ieu eman ba'dahuma saparantos 2 rakaat khutbataini kalawan 2 khutbah yukabiru takbir ieu eman fil ula dina khutbah awal tis'an kalawan 8 kali takbir wa fi tsaniyati dina khutbah kadua sab'an kalawan 7 kali wa yukabiru sareng takbir ieu eman min ghurubi syamsi dina surupna panon poe min lailatil id dina beutingan lebaran ila ayyadkhula nepi ka asu saha al imamu imam fi sholati dina sholat wa fi adha jeung dina sholat idul adha khalfas sholawati saenggeus pirang-pirang sholat al-mafrodati anu dipadukeun min subhin tina tegasna tina subuh yauman arafati dina poe yauma arafata dina poe arafah ilal asri nepi ka asar min akhiri ayyami tasrik dina akhir pirang-pirang poean tasrik. Bismillahirrahmanirrahim. Akan menerangkan sholat Id. Untuk sholat Id itu terbagi menjadi 2, Aidil Fitri wal Adha. Ada Idul Fitr, ada Idul Adha. Terjadi perbedaan fadilah antara Idul Fitr dan Idul Adha. Mana yang lebih bagus secara derajat meskipun sama-sama ibadah. Tetapi ada nilai yang lebih antara kedua Id ini. Mana yang lebih unggul yaitu Idul Adha. Kenapa Idul Adha lebih unggul? Karena Idul Adha itu mengandung ibadah haji, yakni rukun
Islam. Nah, sama juga Idul Fitri juga hukum rukun Islam kan puasa sama, tapi secara derajat lebih bagus adha, dan lebih bagus juga dikerjakan fitr benang adha benang. Hukumna kumaha mengerjakannya eta sunnah muakkad. Ari bahasa sunnah muakkad berarti sunnah yang ada dasar hadisnya. Muakkad ada dasar hadisnya. Kan aya yustahab, aya sunnah, sunnah muakkad, yustahabu, yundabu, beda-beda. Kalau muakkad itu dasar hadisnya ada langsung dari Kanjeng Nabi. Wa tasyru'u jama'at. Nah, dikerjakan naon berjamaah gitunya Idul Fitri, Idul Adha. Ya syarat berjamaah minimal 2 orang antara imam dan makmum cukup. Jamaah cukup 2 orang gitu. Teu sunnah 40 nya. Untuk kudu 40. Duaan ge cukup. Duaan ge. Berbeda dengan sholat Jumaah. Walil munfaridi wa musafiri wa hurin wa abdin wa hunsa wa mra'atin la jamalah. Sunnahna ka saha wae tuh. Ka jalma anu sorangan. Yang sorangan teh nya di imah di lembur. Musafir nu keur nga-BM balik gitu. Sunnah. Wa hurin ayeuna arurang merdeka. Wa abdin hamba seueuh namanya. Wa khunsa awewe. Khunsa teh naon? Awewe anu boga dua mesin. Jelema anu boga 2 mesin. Mesin lalaki boga, mesin awewe boga. Mun teh diterangkeun dina kitab Safinah pas tulis ku abi. Perbedaan khunsa jeung khunsa muskil jeung khunsa hungkul dibedakeun. Boga mesin 2, mesin injeksi boga, mesin karbu boga. Wa mroah jeung awewe gitu. Tapi awewena anu la jamalah, anu henteu geulis. Berarti anu darandan kan salat Id teh komo Idul Fitr. Darandan nanti kuat ka 3 jam 3 subuh keneh eta. Jam 3 subuh geus darandan. Bae datang ke masjid secara zahiriyah mah cenah bidadari kampung telah turun gunung. Setahun sekali gitu kan. Nebuat teh itu orang mana. Secara zahiriyah. Secara hakikat jelema teh goreng teh. Goreng rupa. Goreng naon. Secara hakikat, tapi secara zahir, secara nafsu geulis. Ieu orang mananya baheula mah apar ke ololehona ayeuna geus geulis kieu. Geus geulis kieu. Secara zahir, tapi secara hakikat mah nya goreng we. Naon jelema goreng. Wala dzati hayatin. Teu daratang ka eta teh jelema nu garoreng. Kecuali ibu-ibu teh naon lah. Amal ajuzu fatahduru id fi thiyabi baitiha. Ibu-ibu gitunya secara syariat sunnah ngahadiran salat Id teh memakai baju kebiasaanna. Baju kebiasaan dipakai gitu. Fi thiyabi baitiha. Memakai baju kebiasaan. Di imah make dasarnya pakai dasar anu comprang non anu barolong. Di imah biasa make baju partai Golkar ya pakai partai Golkar. Biasa di imah pakai baju senam pakai. Biasa mukana anu geus leudik 7 bulan can diseuseuseuh pakai eta. Tapi sebaliknya nya kenyataan di orang ayeuna berbalik gitu. Nu biasana baju jore ketika Id mah bebelaan ngantri di geria gitunya pasadak-sadak. Di pasar pasadak-sadak.
di pasar baru pasadak-sadak pasar sabidudungan pasadak-sadak kangge naon kangge salat Aid cenah gitu kangge salat bae teu naon tapi bila ti bin tong make minyak seungit atuh di imah biasana make bau naon bau asin japuh jambar roti bau naon ranginang bau daging pakai eta biasa cara syariat tapi naon sakali deui ditembrag nu kieu teh ai marake seseungitan teh kuat ka 7 liter diawurkeun kana ieu bajuna nu karek meuli ti seuseuh make naon pewangi molto 5 liter molto na seuseuh diistrika ku rapika beak 1 liter rapika teh 2 kali itu nyengitan terus yang sengit 2 botol kalau diukur itu karek bajuna hungkul awakna tara biasa make naon pewangi badan teh naon sebenarnya teh nu ka dieu teh Rexona naon disebut-sebut teh naon gitulah make nu kitu nu biasana tara make lipstik ngadak-ngadak nyokot arang ka dieu ku arang krayon nginjem nu budakna ka dieu halis ngadak-ngadak di naon dietakeun jiga halis si Vegeta Dragon Ball ka dieu Hero wah pokona dimadep-madep kenyataanna gitu satu sisi sunnah itu tapi satu sisi menabrak aturan syariat ya kalau make minyak sengit ya biasa-biasa wae gitu minyak sengitnya gocer-cecet geus gitu nya lamun di bedaknya geus ku bedak naon pipa geus pipa hungkul tuh haslina make seger senaung geus cukup nu 5.000-an seger senaung gitu cukup nu gitu berarti anu darandan gareulis make minyak sengitna diedunkeun hakikatna naon jelema goreng gitu teh cara syariat tapi secara nafsu mah jelema geulis tetep we geulis secara nafsu mah tapi secara aturan agama naon goreng gitu. Jadi mun anu naros ningali nu karek panggih deui setahun sekali panggih mah si itu geulis teu naon gitu bari kieu mang gitu tapi hayang sih nomor WA na mah nomor WA na mah hayang ya kadang gitunya momen-momen lebaran teh momen-momen mengenang masa lalu terkhusus lebaran fitri mengenang masa lalu baheula gitu bebarengan mau buah ayeuna geus si itu mah geus jadi satpam si itu mah geus jadi kerja di DPR aya di DPR di gedung DPR si itu mah geus kerja di gedung sate ada amang di gedung sate gawe naon biasa di dasi gitu naon sasapu naon sasapu di gedung sate nyata naon sarua-sarua kene mulia kitu nya pekerjaan mah nu hina mah menta-menta ibu-ibu ngadongeng jualan jamu di pasar ngiuhan dah hujan datang pembeli santri biasa mame seri jamu kangge kuat mak ieu maksud kuat jam asli ai ujang tos lah tacan kangge kuat naon kangge kuat tahajud mak wah kuat ngapalkeun mak kuat sabar bener ieu mah santri biasa basa-basi santri ari mah galuh putra sabaraha 3 jam abi mah jam atunya tos ararah agung tos agung di mana we damalna nu hiji di gedung DPR nu hiji di gedung sate nu hiji di istana negara mah keren mah budak-budakna gawe di tempat-tempat sentral tempat-tempat pemerintah nya kantenan dupi anu kahiji di gedung DPR damalna naon eta mah menteri penerangan naon
Kok ngomongin lampu anu di gedung sate kerjana naon gitu. Eta menteri pariwisata gitu. Naon menteri pariwisata teh menyambut kedatangan tamu. Oh satpam teh, satpam gitu. Dulu anu di istana naon menteri naon? Menteri hewan eta mah. Kehewanan. Naon hewan? Ya ngurus uncal, ngurus rusa gitu. Ngurus uncal. Nah, bener mah kerjana anak-anak teh. Gitunya. Kadang momen-momen kita tuh sok mengingat masa lalu bahwa pernah bareng kieu pernah itu ayeuna geus gara rede. Satu sisi bahagia gitu teh, satu sisi sedih sih. Jadi urang ngolotan urang teh rasa gitu ngolotan. Awak babarian ayeuna mah gitu nya. Babarian awak teh eta teh. Kahujanan saeutik gering, kaanginan saeutik gering. Duit oleng gitu enak gitu. Teh kabeh kita duit mah oleng gitu. Asal iman we gitu nya ulah iman. Barian gitu nya. Nu baheula mah gacor gitu nya bahasa Citaruna mah. Nah gitu. Iraha ta dilakukan salat Id teh gitu. Ma baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Nya dina waktu duha lah sampai waktu lohor. Beunang tah. Bisa dek model bisa araranjeun yang ke balik ka lembur di ajengan gitu. Kiai Haji gitu. Hamid selaku khotib Jumat waktu khutbah dilaksanakan 10:30 gitu. Siang aslina ya imah jam 11 setengah 11 soalnya ngantosan Kiai Hamid dari Mekah dulu cenah. Hajian sanesan naon biasa itu mah di Mekah wae. Naon biasa teh jualan minyak seungit sesuban teh hajian gitu nya. Minyak seungit datang ke Mekah jualan minyak seungit. 11:30 ayuhan nas teu naon hok gitu kan balik digebugan keluarga gitu khotib teh gitu. Buat 11:30 mah batur teh geus naon sebutna teh geus ari jarah teh bahasa urang mana bahasa Sundana teh naon? Bahasa Sundana teh naon? Lain silaturahim naon? Bahasa Sundana biasa digalip teh di urang teh nadran. Biasana nadran gitu. Oh jam 10:30 nadran atuh kiai karek salat Id. Iya nyocokeun sareng waktu Mekah gaplok cenah ku aing gitu Mekah. Di Mekah ge ayeuna teh 10:30 menuju waktu duha nya Mekah urang-urang beda deui gitu nya. Gaplokan gitu. Tapi teu naon sih gitu. Wahia salatul Id rakaatani 2 rakaat. 2 rakaatnya tong model, tong hayang 3 rakaat ieu mah karena stamina geus bagus urang teh biasana isuk-isuk lapar. Tadi dahareul apa ya 4 rakaat geus gitu. Model ieu mah cenah kiai teh. 2 rakaat we cukup. 2 rakaat cukup. Takbiratul ihram gitu nya dina rakaat kahiji teh sabaraha kali? Sabaraha kali takbiratul ihram dina rakaat kahiji? Sabaraha kali? 7. Hiji takbiratul ihram lain 7. Takbiratul ihram mah sakali lain 7. Wah ieu mah aliran baru teh ya ieu mah. Takbiratul ihram 7 kali ieu wah iya. Madhab anyar ya madhab anyar. Sekali takbiratul ihram mah di mana-mana ge unu 7. Allah. Ji Allah. Tuh katujuh capek ini beak tanah. Sekali takbiratul ihram mah. Nah tuh wa yukabbiru fil ula sab'an. Takbir intiqal sebutan teh kakara 7 kali. Allahu akbar. Nah, nu eta mah teu ada etang. Kakara 7. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar 7 kali. Dina anjing total takbiratul ihram teh sabaraha kali? 10 7 8
kali. Lamun digabungkeun jeung takbiratul ihram 8 kali totalna. Atuh muncul pertanyaan, kumaha lamun teu dibaca eta takbirna teu naon sah wae salat teh. Sah salatna. Bahkan ketika orang misal Allah tak ieu kurban Idul Fitri, Allahu Akbar kabira wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, itu takbir. Allahu Akbar. Allah, kumaha salatna? Batal salatna. Tonyok nu kitu mah babuk tajong bujurna. Sadakeun kana mimbar. Sia cenah. Nyaho ieu teh hukumna sunat. Nu kieu-kieu teh. Ayeuna geus maca Fatihah hukumna wajib. Atuh ditembrak ku sunat. Wah. Cekek, tajong, bebeutkeun, sumputkeun di kamar masjid. Buansa cenah. Balik mau tiba. Kejadian aya kemarin di TikTok di orang di daerah mana gitunya. Meski iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu Akbar. Atuh anu hareup sadar ngeureunnya berarti teu maca. Anu tukang, geus rakaat deui geus ruku ieu mah. Allahu Akbar. Nah, ieu mah lain sami Allah Akbar model anyar digana mah ieu. Allah. Pas gitu, pas geus sujud Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Model ya salat gitu. Model ya salat ya, model ya. Model itu. Hok we sing tegar gitu lamun geus ngaimaman kaliwat takbir anu 7 ieu. Liwat teh teu naon, liwat daripada batal. Lamun balikan deui kana takbirna batal. Teu naon, teu meragu gitu. Baik gitu. Yang 7 tadi maaf aku lupakan. Tong balik deui gitu, tong balik deui. Baca ya Fatihah. Nah, pernah kajantenan guru Abil Hilap. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jempe langsung. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumil din. Atuh ngaranna ge gurunya abi diajar ka anjeunna. Ditulikeun deui. Atuh lamun balikan deui batal ka guruan teh. Bade resign punten guru penatangan kontrak resign janten murid abi teh gitu. Resign cenah kunaon cenah jang. Ipun guru teh sesuai aturan undang-undang Fathul Qorib. Bisa kemana wae cenah. Nyaleres cenah kiai gitu. Muluna kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Baiknya kaliwat. Atuh sami dina rakaat kadua ge sabaraha kali? 5 kali. Salian takbiratul qiyam berarti sujud kadua Allahu Akbar teu eta. Gara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 5 kali. Beres itunya tetap maca Fatihah biasa. Cuma perbedaanna takbir di awal unggul aya nu 7, aya nu 5 selain takbiratul ihram jeung takbiratul qiyam. Sami-sami we. Hukumna sunnahnya sunnah kade tong maksakeun balikan deui batal. Tsumma yata'awwadzu wa yaqra'ul Fatihata summa yaqra'u ba'dahu suratul Qaf jahran. Tuluy maca ta'awudz. Tuluy maca surat Qaf sunnahna teh. Qaf baca sampai akhir. Bari tariknya tarik bacana Bismillahirrahmanirrahim Qaf. Atuh lamun teu bisa Qafnya tong qul huwallah ina atoina era mah nya naon salat Id qul huwallah ina atoina aduh Allah waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa lam yakul lahu
walam yakul lahu kufuwan. Bisa dibaca gitu. Atau masa kitu kertah mah nya salat Id kul haloh jeung ina atau ina kul haloh aduh. Itu minimal gitu nya tong eta we gitu nya kul haloh jeung ina atau ina mah spesial eta mah salat wajib ya. Kudu ragagah nu gitu mah baca naon teu Qaf, Yasin, An-Naba gitu. Al-Baqarah baca tah 3 juznya. Leuk gitu. Ya tapi daripada henteu teh nya teu naon kul haloh ge paling disebut iya. Istiqamah imam teh gitu nya. Istiqamah. Subuh kulhu. Duhur kulhu. Asar kulhu. Maghrib inna. Isya inna. Lebaran kulhu. Rakaat kedua inna. Ulah gitu deh ganti. Pada eta we atuh naon eta qadar atuh. Ganti gitunya wayah tubuh nadban ba'dahu ma aya rakaataini tah tuluy geus salat eta teh sunnah wayah tubuh nadban sunnah gitu khutbah 2 naon 2 lebaran ieu sunnah bisa dibalik juk teu naon. Assalamualaikum biasa kan naik murok gitu ayuhan nas ansitu wasma'u wala tatakallamu indal khutbah kalau ya orang khutbah naik orang ngirunang tuh apunten kesadayana ti payu nabi mah da imah hukumna sunnahnya gitu opor kaburu tiis nah opor kita ya salah papaya di apunten rusuh gitu abi Persi bungi bade main rusuh ora aku tenana balik gitu nya haji balik di cirian ya aduh ieu jelema model sunnah mah sunnah tenana sunnah tipain dah sih beres jajaran lelaki jajaran ibu apun ibu abi bisa lepas wah lu cek buat bahan teh cek khotib teh buru sia balik cenah ngelilakeun buru sia balik cenah ngelilakeun buru balik tah ka imah ngarokok wah nu biasana atuh ngarokok teh setelan subuh katanya sajan subuh ngarokok di imah teh asbak kopi kongguan nondei marjan sila rokona nu biasana bako mole ganti Marlboro batu gitu ya itu misalnya biasana rokok naon biasana rokok bako atau setelan yuk ai Marlboro kan nyentok ka dieu teh kada efek teh batuk sini Marlboro teh itu biasa ya gitu ya setelan lebaran model gitu nya sok aya paribasa geus lebaran mah gitu event we gitu rokok teh ganti gitu nya tapi bisa dila 5 tahun can ganti-ganti rokok make nu kieu ting kumaha geus kebiasaan nu kieu rokok teh kebiasaan nu tiba heula make rokok nu kieu jadi cocok nu kieu pas pindah ka nu lain teh tepat digeunah gitu tepat digeunah tapi lamun anu mere mah jadi tampi we gitu nya kumaha eta teh mere mah ditampi we gitu komo sampurna mil komo samsur itu kadinya wae teu naon sih tah kitunya 2 rakaat 2 kali khutbah sama kitu seperti kedudukanna khutbah seperti khutbah Jumaah naon maca alhamdulillah maca sholawat maca wasiat bitaqwa tuluy maca ayat Quran di salah sahijina kan tuluy ke doa di rakaat di khutbah anu kadua seperti eta sarua gitu seperti sarua tuluy dina takbirna maca deui gitu nya maca sabaraha kali 8 kahijina anu kaduana 7 Allahu akbar aya kitu kan khotib Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah kayak gitu kan khotib itu sunnah teh
Khutbah nu kadua 7 kali. Wilaan wala fasola bainahuma bitahmidin wa tahlilin wa tsana'in kana hasanan wa takbiru ala kismaini mursalin wa hiya ma la yakunu akiba sholati wa muqayyidi wa huwa ma yakunu akibaha wa bada musannif bil ula faqala wa yukabbiru nadban kullu min dzakarin wa unsa wa hadirun musafirin fil manazil wa turuqi wa masjidi wa aswaqi min ghurubi syamsi miladil id. Kapan disunahkan membaca takbir teh? Ketika naon maghrib poean lebaran. Ayeuna yang misalnya ayeuna 30 Syawal 30 naon 30 Ramadan ke maghrib cak hiji maghrib hiji Syawal berarti hok baca Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd gitu ya. Baca gitu. Mau di mana wae? Urang kelulumpangan baca Allahu akbar Allahu akbar game Mobile Legends Allahu akbar karena keran beas Allahu akbar kernawan ker nyestrika Allahu akbar keur sagala baca wa akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar baca eta sunnah gitu nya sunnah atuh lamun jelema nu harirup mah teh bahagia aduh lebaran teh anjing teh nya lamun cek ahli mayit mah naon jero kubur mah sadih careurik eta teh aduh ieu pintu rahmat geus ditutup ku Gusti Allah kitu nya pintu-pintu keberkahan, pintu maghfirah ditutup Gusti Allah. Mayit tah ruh. Atuh ieu. Si naon? Si Jagger saha? Si setan si iblis. Allahu akbar, Allahu akbar. Oh, jian iblis. Allahu akbar. La ilaha sabulan teh cek saha? Cek si iblis teh. Ayo, kira nahan gitu. Cek iblis gitu. Wallahu akbar. Apa teh cek sidang isbat teh? Hapunten cenah. Sidang isbat menyatakan bahwa 1 Syawal diundur jadi besok. Wah, aslina ieu teh. Wah, aing mah cenah. Gus iblis cek Gus kieuan. Aduh, dirantai deui cenah ieu teh gini nya. Cek mayit cenah. Sedih itu. Cek malaikat teh. Prank cenah teh ku. Menteri Agama anjing wah aslina biasa kira isuk deui cerikna mah cenah isuk deui cerikna mah ya paribasa gitu nya eta mah seurina we gitu. Da baca eta kitu nya hok we di mana we tempatna baca eta baca di surupna panon poe sampai imam masuk kana salat. Ketika imam ayyuhan ma'asyiral muslimin wa jum'atar rahimin rahimakumullah kan naik khotib teh keluar gara eureun didinya cep jadinya tak eta lamun posisina sebagai naon sebagai sebagai lebaran fitr nepi kadinya bacana ti magrib nepi ka khotib naik khutbah nepi kadinya nepi ka naik untuk jadi lain khutbah dek jadi imam kumaha lamun sebalikna lamun idul adha idul adha mah sebalikna khalfa shalawatil mafruḍat min subhi yauma arafah ti poean subuh dinten arafah berarti di Mekah di urang manawan masjid kurban di maghrib berarti baca hok eta Allahu akbar beres salat subuh Allahu akbar saat duhur Allahu akbar Allahu asar Allahu akbar maghrib sama bisa Allahu akbar Allah sabaraha hari teh sabaraha hari totalna 4 hari kahiji poean lebaran 3 poeana poean tasyrik sampai kapan engke we misalnya terakhir tasyrik ka 3 sampai maghrib baca Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar
Allahu akbar walillahil hamd. Itu Syawal, Hafid, Rayagung. 2 bulan deui urang kita ya. Idul Fitri teh. Insyaallah di dieu bade mencit sawarna pesantren Abdurrahman bade mencit. Santri anu gendut di mencit. Lebegang mah nya kangge taun payeun ya anu gendut heula cirian. Cirian teh kene pencit gitu. Anu pegang dagingan nah naon disisitna ge ieu mah tulang bungkul. Kan anu gendut mah sisit teh ieu mah madep ieu tulangna rangu. Kayak pencit ini. Tapi pernah tadi dia kurban? Jadi pernah can kurban? Pernah. Kurban iya adha. Saha atas sama sanu eta na? Bila abdi? Anu orang Aceh itu ya. Oh. Orang Aceh di dieu kurban. Atuh teu mampu sapi itu hayam-hayam we kurban teu nanaon. Cek Ibnu Abbas kurban ku hayam teu nanaon. Tapi hayam mah hayam sorangan nya tong hayam si Abah di bucir hayam si Abah. Bah sunah bah teu naon teu aya domba we bah hayam we bah aslina Abah eta mah Cek Ibnu Abbas. Hayam sorangan gitu. Bari kali sunah si Abah. Anjing ge desa salaman si Abah mau naon. Salam. Tah gitu nya segitu ya besok naon Fatul Atfal sudah itu apa naon hukum naon hilap deui body gitu gitu wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taj'alun biha in alilmi zahiran wa batinan tasyurun bi ibadika sholihin ya nurun wa ala alihi wasallam al-fatihah Power off. Mangga